Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga palawargi kaum dangu urang lajengkeun deui carios Rukmini Nagihpati dina bagian ka-9 ka-8 bagian ka-8 ya. Mangga ulah hilap subscribe-na ditekan heula, tombol loncengna di sentil. Mangga hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-8. Mitra sadaya sakumaha nu kauninga para wargi dongeng parantos dugi kanalika Jang Pardi sareng Raina Nyi Aminah harita teh parantos dugi ka bumina Mang Darta kitu. Maksad sareng tujuan Jang Pardi teh sanes kabur tinu jadi indung bapa. Kumargi dicarek teu meunang kawin ka Nyi Rukmini sedengkeun Jang Pardi tekadna geus buleud moal bisa dihalangan ku sahabaya oge. Kitu cenah para mitra jeung tibatan kudu pisah jeung Rukmini kajenting manehna ingkah ti imahna. Mangga urang teraskeun para mitra. Samalah harita Jang Pardi diajak dahar ku Mang Darta sangkan ngariung dahar babarengan sok sanajan eueuh deungeunna oge cenah kitu. Mangga urang teraskeun para mitra. Jang Pardi harita ngajawab, hatur nuhun bah sanes nampik pangasih mangga we lajengkeun bade tuang mah. Ulah raos kaganggu ku abdi jalanan mege bade mios teh neda heula di rorompok. Jang Pardi ngabohong padahal sadatangna tas balang siar tepi ka inditna deui ge can manggih cai-cai acan. Moal nya ujang euy sok atuh sakantenan sareng abah di dieu. Hatur nuhun Mang mangga we lajengkeun. Tema Nyi Aminah sarua teu daekeun diajak dahar. Eta panginten di dieu mah teh rencangna nu raos abah. Nyi Rukmini ngagelenyu bari ngareret ka Jang Pardi nu keur tungkul. Sanes ku kitu cece wireh areungap keneh tema Nyi Aminah. Ke atuh ujang geus dikantun heula ku abahnya, bungan diajakan tuang teu kersa. Mangga abah sinjongjon abah ngiring raos. Tema Jang Pardi. Koloyong Mang Darta jeung Bioya pamajikanana ka dalapur tuluy dalahar hareupeun hawu. Sajeroning keur dalahar teh tinggerendeng nyarita ngupat Jang Pardi dumeh datang peuting-peuting kalawan mawa pakaian sagala. Sanggeus Mang Darta jeung Bioya ka dalapur pok Jang Pardi ka karacumarita deui ka hareupeun Nyi Rukmini. Kitu ge satengah haharewosan si nu sieun kadengieun ku Mang Darta atawa ku pamajikanana. Nu mawi akang ka dieu teh sareng pun adi wengi-wengi ka dieu teh maksadna mangka hiji bade wawartos akang wangsulnya babalang siar kangge kaperjugian salametan. Atuh anya alhamdulillah aya milik sadayana dikersakeun hasil sanos barinteu ageng oge. Atuh kadua perkawisna nembe tos menak kareuwas ari disebatkeun menak ka teu raos mah pamali. Akang teteras we ka dieu lungsur ti rorompok mah nyalira nanging tos tebih nguping ieu pun adi nyauran bari lulumpatan. Barang ditaro saurna teh bade ngiring ka akang dicarek-carek ke maksa nya kapaksa ku akang dibantun jalaran anjeunna sasauran bade mingat upami ku akang teu dibantun. Dupi kitu mendak teu raos di saha Kang? Nyi Rukmini teu seukeut semu kaget. Angke we atuh nepi anjing deui ku akang disanggumkeun jalaran ayeuna mah parantos wengi. Sanos disanggumkeun ge moal tamat ku sajam mung sawangsulna nyai ulah reuwas-reuwasnya. Jang Pardi teu waka ngajelaskeun perkara caritaan tinu jadi bapa. Pok atuh Nyi Aminah nyarita. Iraha atuh cece? Naon teh geulis? Nyi Rukmini ngareret. Mun bade kagungan maksa jangan pun lanceuk. Duka atuh eus dupi kitu. Nyi Rukmini ngagelenyu bari malengpengkeun kelet ka Jang Pardi. Mun kau yang abdi mah engal-engal cece supados aya tuturkeuneun abdi
pami cece sareng pun lancik tos ngahiji mah rupina abdi bade nyiring mah sareng cece. Nah ngopala nyiring sareng cece atos we di ditu raos Ibu Rama Araya di bubuh teu aya kakirang di ditu mah. Manasinakeun di dieu matak pika isina. Duka tu cece sanaos dirompok teh kakirang oge abdi mah tetep hoyong ulah tebi sareng pun lanceuk sareng cece hatur nuhun atuh euis ari ridho kalayan moal ngaraos isin mah sareng cece mugi-mugi ulah aya pamengan naon-naon jabina ti kitu ari sakinten euis moal ngaraos kaduhung mah tema Nyi Rukmini teu kungsi setengah jam Mang Darta jeung pamajikanana geus rengse dalahar malah geus ting torojo deui ka jero. Sanes dileut atuh euis Jang Pardi sok kadinya dikeureuh di piwarang taruang teu kersa sok atuh ngaleut kadinya kek Mang Darta diuk tuluy ngaroko bari bangun anu imat naker kawan tutas dahar jeung sambal goang sok atuh min ngopi kadinya mun euy sok dikeureuh da sanes tongtoneun atuh bioya mairan ditampi atuh bieu oge cece mangga euy mangga bioya kitu deui Nyi Rukmini nyarita meh bareng harita Nyi Aminah nginum ukur saregot opieun mah teu ditoel-toel acan malah panon rada geus ceuleuy taksiran Nyi Aminah geus tunduh ongkohan manehna mah jam 7 ge kakak geus sare kabeneran harita Jang Pardi ngareret ka Nyi Aminah min geus tunduh eta panon katingali meuni geus cieut kitu Jang Pardi geus apaleun adina sok sare sore keneh sedang nu ditanya anggur ngagelenyu taksiran ngarasa era rek nyebutkeun geus tunduh bili tos puyeng mah atuh engah kulemkeun geus di ditu sareng cece sok engah muhun euis kulemkeun ka ditu bilih puyeng bioya mairan atuh teu hararese Nyi Aminah ngoloyong nutulkeun Nyi Rukmini asup ka kamarna kalawan teu asa-asa goloyoh ngedeng nu teu kungsi sabara jongjongan reupeun Nyi Aminah sare ari Nyi Rukmini harita kaluar di ti kamar gek diuk ngareneng jeung bioya indungna nu mawi bah maksana bade aya disangemkeun deuk ka abah kalih ka emak mung kumargi parantos wengi sareng bilih ngaganggu wios enjing we ku abdi bade disangemkeun teu langkung ujang bade ayeuna mah bade enjing mah ari abah mah wios enjing ngebas pados rine Jang Pardi teu waka ngajelaskeun maksudna sabab danya harita teh geus peuting di luar wawangunan ge geus simpe naker nu kadenge lintang ti sora ciang-ciang mani beger di barung ku cari cangkas di sada pipireun imah temahna Jang Pardi jeung Mang Darta anggur ngobrol kana urusan nu sejen sedeng perkara tas kadatangan ku pasasmita mah teu dicaritakeun duka moal dicaritakeun ka hareupeun Jang Pardi duka lamun acan bae. Tapi dina ngobrolna teh lila Mang Darta cacarita rek ngalempengkeun cangkeng samalah bioya nu geus pangheulana ngampih ka kamar da aya keneh lintang ti Jang Pardi jeung Nyi Rukmini sanggeus Mang Darta jeung pamajikanana jarempling Jang Pardi setengah harewosan ngajakan kaluar ka Nyi Rukmini atuh teu hararese Nyi Rukmini ngagugu tuluy kalaluar kabeneran caang bulan meuni ngebrak liret ti beurang bentang baranang pating carelak pating karetip mapaesan langit semu paul baranangna bentang mang juta-juta teu beda ti mutiara ngabarak dina permadani buludru mega bodas ting arendating argarurat alam peuting nu sepi jempling disirig ku hilibirna angin leutik neumag kana badan dua insan karasa asa mepes mepene hate atuh kitu deui baranangna bentang siga nu ngintip kana polahna kalawan nyaksi Jang Pardi rek pok nyarita teh meuni siga nu berat renghapna semu jero naker tapi akhirna mah ngagero laun ruk kah Nyi Rukmini nemal aya naon Kang nu mawi kieu ruku ayana akang ka dieu wengi-wengi teh maksad anu utamina mah bade naroskeun waktosna salametan ka abah manawi abah parantos kagungan gambaran pi waktoseunana urang salametan kahiji eta kaduana bade masikeun artos kangge kaperyogian salametan sok sanaos bari teu matak nyugemakeun ge utamina mah salamet we sajabi ti kitu upami parantos salamet langkung ti payun akang bade neda karidoan ti Rukmini katurutan kupun adi jalan anjeunna keukeuh bae palai ngiring sareng akang malih tadi ge geuning parantos sasauran ka payunan Rukmini
yen anjeunna apalai ngiring sareng urang saurna teh hoyong gaduh kangge paheyeuk-heyeuk leungeun eta mah kumaha kinten-kinten Rukmini bade ridho upami cios teh mah adi akang ngiring nurut. Pardi mungaran cumarita ngajelaskeun niatna kalawan nanya kana pamandegan Nyi Rukmini nu keur diuk ngareneng dina golodog. Kang abdi mah teu aya hate geuneuk malik meukang. Teu gaduh raos diriweuh ku ayeuna kapalai-rai akang kitu. Ujeng-ujeng urang parantos katalian hukum laki rabi sanosa teu acana oge kanggo abdi mah. Ridho lahir batin dunya akhirat malih ngaraos bingah nu aya asa gaduh rai. Mung sawangsul nati abdi langkung ti payun bade tumaros ka akang. Eta kumaha kinten-kinten akang moal ngaraos kaduhung kagungan bojo ka abdi. Jalaran kalayan abdi sakieu buktosna kaayaanana dipandang rupi teu goreng patut-patut acan. Dipandang kapinteran teu bodo-bodo acan. Tos kantenan dipandang tina bab kadunyaan mah teu kedah dibaca deui ku abdi. Tantos ku akang ge parantos ka uninga sakieu buktosna merak nongerak. Serang dari perkawis kategaduhan mah teu tiasa disumput salindungkeun, teu tiasa dibuni-buni. Benten deui serang gaduh tiasa disumput salindung di dinding kelir sinang siloka tah kitu Kang. Kumaha kinten-kinten Kang moal ngaraos kaduhung. Jalanan tadi ge kaduhung mah tara ti payun Kang, sareng tibatan teu papaitan ti ayeuna. Nyi Rukmini malik tumanya kana pamadegan Pardi nu keur tungkul. Ruk akang gaduh cita-cita tenapi harapan bade silih simbeuh ku kadeudeuh silih siram ku kanyaa sareng Rukmini teh sanesna mesa dinten dua dinten nanging parantos ampir bade sataun tangtos ku Rukmini oge kauninga nu tangtos cita-cita sareng harapan akang teh ieu asa tebih bade gaduh raos kaduhung jalaran naon rupi tindak tanduk sareng kaayaan Rukmini ku akang parantos katingal sareng cohagna mah saya awona parantos katingal kitu deui kanggo diri akang ku Rukmini tos katingal cenah eta Rukmini naros raga katineung bili akang ngaros kaduhung wireh Rukmini ngangkenkeun jalmi nu kirang kagaduh da akang mah tadi ge sanes bade miharep atawa bade nikah kana urusan dunya nanging kajalmina muhun buktosna kasalira Rukmini cenah eta saur Rukmini atapi saur anu sanes akang maka sebat turunan jalmi nu cekap kudunya sanggem basa sadi dinten teh maka sebat beunghar moal dipungkir ku akang leres pisan nanging da eta mah kagungan sepuh akang moal tiasa diangkeun ku akang dina parantos teu arayana sepuh akang ge wallahu alam kapimilik ku akang. Hatur nuhun upami akang tos kagungan pamadegan kitu mah moal ngaros kaduhung di akhir ta ayeuna sarupi deui abdi bade tumaros ka akang nanging kitu ge langkung ti payun hatur punten sanes abdi cerewet bawel malih teu aya lepatna urang silih timang langkung ti payun kumaha perkawis ibu rama akang na parantos uningaeun kalayan parantos ngarujukan akang bade kaungan bojo ka abdi kantenan tos uningaeun mamalih ti kapungkur widieun akang kaguan harapan ka abdi akang moal bade ngabohong moal bade ngabuni-buni nu hartosna akang bade ngawaler nu sajujur-jujurna kalayan disaksi ku baranangna bentang di langit disaksi ku sorotna purnama dina wengi ieu perkawis pun bapa sareng pun biang sarasna mah teu rujukeun akang gaduh harapan ka Rukmini teh nanging kangge akang teu kahalangan ku kitu teu kahalangan ku pangwagel sepuh tetep akang bade ngabuktoskeun janji nu mandiri kalayan nu tos disangemkeun ti kapungkur kapayunan Rukmini akang moal bade lunca-linci luncat mulang udara tina tali gadang margi akang gaduh harapan ka Rukmini teh teu kadorong ku nu sanes teu dipiwarang ku nu sanes estu harapan nu kaluar tina ati sanubari akang pribadi bari sanes sakadar sadinten nanging kangge salamina akang kumelip di alam pawedangan nu mawi kangge Rukmini ulah galideur ulah seueur nu diemut ulah seueur gambaran kahariwang sing percanten ka akang kitu deui akang pageuh percanten ka Rukmini urang pada sacangreud pageuh sagolek pangke Pardi dina nemalna tanes naker kalawan bener-bener gede harapan anu moal bisa dihalangan deui ku sing sahabaya oge nepi ka manehna kajen teu diaku anak kudu jadi inung bapa tibatan teu kauntun tipung katamang beas ka Nyi Rukmini ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya sakumaha nu kauninga harita Pardi para mitra
Teu harapan moal bisa dihalangan deui kusing sahabat oge nepi ka manehna kajin teu diaku anakku jadi inung bapa tibatan teu katuntun tipung kata Mang Beas ka Nyi Rukmini. Nya ari akang parantos jembar manah mah gilig ati kalayan moal ngaros kaduhung bari moal bade minahkeun rasa kanyaahlian ti ka abdi. Insyaallah harapan sareng katresna akang ku abdi ditampi lahir tu makaning batin. Sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun Kang, sami-sami akang ge ngahaturkeun nuhun kalayan ngaraos regreg pageuh mika deudeuh ka Rukmini. Tema Jang Pardi jep dua insan jarempe siga nu geus beak piomongin. Timul gambaran jeroeun dadana digambar kurasa, diukir kurasa batin sugemana keur lamun segeus salamet katalian ku hukum laki rabi. Silih seuseup kadeudeung silih pepene kurasa hate icik hibung dina sagara umpalan galura cinta teu sakumaha lila gero Nyi Rukmini ngagero lirih bari ngareret tuluy silih teuteub. Kang Pat, aya naon Ruk? Akangnya ka abdi langkung tinya malah deudeu. Suka ka abdi, suka lahir batin. Akang moal bari ngabagi kanya saja biji ka abdi. Kanya akang tetep Kang Rukmini nyalira. Bade si babilungan sang abdi, bade sabagja sacilaka, sakanyeri sakapeuri. Rasa abdi, rasa akang, moal pisah, moal puka. Saksi Allah, saksi malaikat, saksi bulan jeung bentang baranang. Abdi udur, akang mah sehat. Tuhnya akang mah palaya ngasaan di kieu nya, caletot Nyi Rukmini nyiwit kana puhuleungeun. Aduh, nya nyiwit teh ditarik pisan. Pardi ngarejet. Nah tu abdi udur akan sehat. Nyi Rukmini ngajang gilak kawas budak ogo rek ceurik. Atuh kumaha bade nulunganana upami Rukmini teu damang akang udur panginten moal aya nu meuseulan atuh temal Pardi. Jep jarempe deui sedang silih teuteup asa beuki seukeut. Malah beungeut dua insan pada nampeu. Katingali kiceupna pano Nyi Rukmini semu ceuleuyeuk disusul ku bibir ipis semu galing. Ngagelenyu teu beda ti kemang ngaros anu mangkak ligar nangtang eunteupna ku kupu teu kebeg. Dua insan kontan pada ngatepeg reuwas sabab di jero kareungeut sora nu ngagulupra. Duka aya nu murag, duka aya nu nyaring. Ku dasar kitu Pardi jeung Nyi Rukmini kakarang ngarampih kalawan panto ditulakan ku ruyung. Kang wayah kulem digagoledan kieu nya. Nyi Rukmini nuna angel dua siki ditumpangkeun ku samping kebat, ditumpangan ku samping kebat. Wiosnya di mana we akang utamina saros dipasihan nikmat ku Allah. Wilujeng kulem nya Kang nya, sami-sami Ruk. Temal Pardi koloyong Nyi Rukmini ka kamar goloyoh ngedeng. Gigireun Nyi Aminah nu geus dibra sare teu lilir-lilir. Teu sakumaha lilareup Nyi Rukmini peureum kitu deui Pardi. Ukur para mitra memenitan ujug-ujug reup sare menit tibra. Moal-boal manehna mah kana tibrana da sasat beurang tas capek sasabaan nya rejeki pikeun waragad salametan kawina ka Nyi Rukmini. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangu ke dieu dongeng teu kacaturkeun kalayan dina mangsa peuting harita caturkeun dina poe isukna. Mang Darta jeung Bioya pamajikanana teu init-initan sanajan boga pagawean saeutik oge di kebon. Kapaksa teu digarap ku sabab aya semah tayalian Jang Pardi jeung Nyi Aminah adina. Ari katamah-tamah Jang Pardi ti sore keneh geus cacarita rek aya nu disawalakeun. Wanci haneut moyan harita Mang Darta jeung anak pamajikanana ngarariung nying hareupan Jang Pardi jeung Nyi Aminah. Samalah make aya abas sagala adina Mang Darta nu ngahaja meunang neang Nyi Rukmini. Di teang sotena nyaeta sina nyaksian naon nu baris dicaritakeun ku Jang Pardi. Jang Pardi diukna ngareneng jeung Abas. Mang Darta jeung pamajikanana atuh Nyi Rukmini oge meuni pageye-geye jeung Nyi Aminah. Komo atuh Nyi Aminah sigana teh peutingna keneh ge mung pajauh jeung Nyi Rukmini. Komo engke Nyi Rukmini geus ngahiji laki rabi jeung Jang Pardi moal teu layeut temenan cacak ayeuna kakara tepung geus wanoh asa kalanceuk sorangan. Mangga tujang naon nu bade disaurkeun wengi teh abah teh hoyong ngupingkeun barisakan tenan kapayunan ku ieu Mangna Rukmini. Mang Darta ngajalanan teu hararese Jang Pardi cumarita meuni tatagna keur. Hatur nuhun abah.
langkung tipayun abdi parantos dipasihan waktos kangge sasanggem kalayan teu hilap ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan anak emang oge ulah kirang-kirang ngahapunten boh bilik abdi langkung saura ti soledat basa maklum abdi kasebat atah keneh payus seueur lepatna seueur hilapna sakali deui mugi agung cukup lumbur jemar si hapunten nu katada kieu manawi abah oge emah kalih ka emang ku ayana abdi wengi ka dieu sareng pun adi teh gaduh hiji permaksada nu parantos ditungkus lebeting dada ti kapungkur jelasna gaduh cita-cita hoyong diajar ngawangun rumah tangga sareng tuang putra malih permaksadaan atanapi cita-cita abdi di kamari ege parantos disanggemkeun kapayuneun abah kalih emah tos kantenan ka tuang putra mah tumali kitu upami ngasakeun teh mah bade ngasakeun cita-cita abdi kalayan alhamdulillah dina waktos ieu gadi abdi gaduh rejeki sapeser hoyong engal-engal salamet wios sanggem paripaosna siduru enjing oge jalaran nu dipalar mah salametna kantenna numutkeun ka hoyong mah abdi teh hoyong sugema nanging kumaha tukur ka hoyong na bae saluhureun gunung papanayana terbi gunung Cikuray eta mah perkawi sepuh abdi ulah wios ulah janten emutan jalaran tadi ge parantos disanggemkeun nalika dipawon nanging sok sanaos bari sepuh abdi teh aya ka dieu oge dari batin mah tetep we nedapi duana ti sepuh abdi teh tak kitu maksud abdi teh abah oge emah supados kasaksieun ku emang Jang Pardi rada panjang lebar kalawan ngareret ka abas pamana Nyi Rukmini ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Barang ngadenge caritaan Jang Pardi Mang Darta tulu nyarita jantan maksad ujang teh palaya enga salamet pangintennya leres bah temal Pardi bari tungkul insyaallah ujang langkung tipayun abah negrakeun rasa kabinga kalayan teu hilap manyatkeun puji syukur ka zat Allah subhanahu wa ta'ala ku ayana ujang parantos ngagaduhan permaksadan anu mulia bade silih beungkeut kadeudeung sareng pun anak dina ngawangun rumah tangga ari kangge abah mah sareng mana ti kamari ieu keneh ge miwarang henteu ngawagel moal eta mah teu langkung kumaha pangemut ti masing-masing sanaos ku abah atanapi kuma dihalang-halang oge ari jenisna pada jenis parantos pada ridho pada suka mah teu tiasa majar kumaha atuh kitu deui abah sareng emak hoyong ngarangkepkeun ujang sareng punana ari salah sawiosna henteu suka kana tang tos kangge abah atanapi emak moal tiasa maksa janten hal ieu gumantung kana pamadegan masing-masing mung nya kitu ujang tibatan teu disanggemkeun langkung ti payun ku abah rupina kangge abah moal tiasa nyugemakeun kana permaksudan ujang salametan ka budana saur ujang teh mah sawios siduru isuk oge sanggem paripaosna jalaran kaayaan abah mah ku ujang ge parantos kauninga sakieu buktosna estu nemrak nongerak ukur harerang teh bincurang we sanes babasaan tumali kitu insyaallah ku abah bade dilaksanakeun sakumaha kapalai ujang mung sakali deui ujang kedah ridho kalayan ulah kaguan raos asa dihinakeun ku abah sareng ku emak bujeng-bujeng abah tiasa ngaria-ria rupina moal ngangkir tatangga acan paling-paling sakula warga abah kitu ge nu narampe sanes abah teu nyaah kapun anak sanes teu hoyong nyukakeun nanging kumaha atuh sakieu buktosna abah teh ujang sawios abah dan nu dipimaksan ku abdi ge supados salamet sadayana we leres ujang eta pisan nu dipika hoyong ku sadayana oge muhun nya dina salametan teh mung sakali deui mugi ujang saparantos ngarangkep sareng pun anak ulah kagungan raos kaduhung wireh kaayan pun anak parantos kauninga ku ujang nyalira
nu teu tebih kaayaanana sareng Abah kali mana kasabat pihina nu sanes. Sanaos dina ayana ge nu ngahina kana kaayaan Abah, moal bade dianggo aral subaha pikeun Abah mah. Moal bade ceurik ati palilihan, jalan parantos ngarumaoskeun kieu buktosna. Bade dihina, bade dibanduan ge lillahi ta'ala supados ulah dibanduan kudu ngayuga siang kalayan wengi we ka diri Abah sareng ka mana. Atuh eta cenah perkawis tuang rayi muhun ye euis. Tadi saur pun anak bade ngiring di dieu insyaallah ari sakinten anjeunna betah sareng teu ngaraos ling sema calik dinu kieu mangga teh teuing. Tak kitu geuning bas maksudna si Ujang ka dieu euy. Meureun ku lain ge kasaksi tur kareungeut sakumaha cariosan si Ujang bieu. Mang Darta ngarewet ka Abas. Adina nu keur tungkul bari nyanyak rokok nu geus rek pareum. Nyari keur kuring mangiringan we Kang bari ukur ngadeudeu ku doa. Muga-muga permaksudan barudak aya dina kalancaran, aya dina kasalametan di bubuh panjang jodona. Sing aya marilikna disagigieun silih pikanyaah silih belaan teh. Oge muga-muga ulah paroho kana ngalaksanakeun kewajiban agama. Nanging kitu ge haturpunten ka Asep. Sanes mang nganggap bodoh, nganggap teu ngartos ka Asep tina bab ngalaksanakeun papagon agama. Acan api dianggap Asep teu ngartos naon nu diparentahkeun ku Allah sareng naon nu dilarang ku Allah. Mang mung sakadar ngawuwuh kana pisanggem pun lanceuk jalan mangge sami cep kasabat teu bodo-bodo acan atuh disakolakeun desa mun di sakola desakeun ge kudu janten sepuh batan getol mah sakolana malah getol keneh ngangon oma dipasantrenkeun ukur pinter ngaliwatna wungkul temah nama janten kieu upami dina pepeuyeuman teh mah kokon monongeun emang teh. Upami dina beubeuleman mah janten tutung atahan, upami dina bubui hui mah atawa bubui sampe suogol itu mang teh. Wah akhirna mah ngadurut-dut we teu beda ti motor asateun bensin meureunya. Mawi kitu Kang. Dah kitu we ti Mang Asep. Muga-muga aya dina kasalametan kalayan dina kaayaan diawetkeun jodona kitu pokna. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra sadaya harita Jang Pardi tuluy nyarita hatur nuhun kalian ditampi pisan sakumapi bejang sareng pidu ati Mang atuh ieu nyangakeun Abah oge mah kanggo kaperyogianana mung sakali deui mugi teu janten rengat mana sanes abdi ngahinakeun sanes teu hoyong ageng masihan jalaran mung sakieu milikna tuang putra. Nyangakeun we bade dikumaha-kumaha oge teu langkung Abah sareng emak dari Kang Ipekah namah kamari ieu parantos dikintunkeun miwarang Mang Musa ka dieu golosor Pardi nyarenkeun duit di amplopan maksudna pikeun biaya salametan kalawan teu hararese ku Mang Darta ditarima. Hatur nuhun atuh Ujang ditampi ku Abah tah rawatan kadinya mana dicekel ku Abah mah hayo we kaceot kana beli bako ge. Mang Darta nyarenkeun duit ka bioya pamajikanana ditampi atuh Ujang mangga nyangakeun mah teh mal Pardi mung nya kitu ge Abah oge mah rupina bade tidanget ieu ayeuna abdi we sareng pun adi ngarareb di dieu jalan bade wangsul deui ge teu kedah disangemkeun tadi ge parantos ka uninga ku Abah sareng ku emak. Mangga sanggem Abah oge Ujang. Abah mah ridho lillahi ta'ala komo kieu tos aya buktosna Ujang bade ngarengkep sareng pun anak mung wayahna we di dieu mah kieu geuning euis matak pika isineun sareng tari iseun we di dieu mah ucu bios Abah utamina mah betah kanggo abdi mah teh mah Nyi Aminah ngagelenyu eta rencana Kang Iraha atuh sang nyalametkeun budak teh Kang. Abas nanyakeun bari neuteub kana beungeut Mang Darta. Nya ari geus jelas kieu mah minggu-minggu ieu ge tanggal 13 Rajab bisa kumaha nu geus ditangtukeun ku Akincon
Dingkeng ada gua naon da moal mencit gajah paling-paling numpang oncom dan numpang hayam mah berkah teu boga bulu-bulu na acan. Ya selauk nama ti emang saurang mah bah nyeruk mini ngabanyolan ka pamana bari ngiceupan. Hehe komo we ngan bantuan ngabedahkeun balong panjangna we heueuh ngabedahkeun Cimanuk teh mal Abbas nyerengeh seuri. Tutas nyawalakeun permaksudan celengkeung ti luar kadenge. Sora lalaki ngora keneh uluk salam menyelengkeung para mitra. Samalah panungtungan make dikawihkeun siga-siga tukang ngalohong. Waktos nase para mitra saha teuing nu datang ke para mitra? Mang Musa. Da cantang tos. Alhamdulillah namai kapidangkeun dongeng Sunda anu carios Narukmini nagih pati dina bagian kasalapan. Mudah-mudahan sing tiasa ngahibur kapala orgi sadayana oge sing aya mangfaatna canak anu saena tinggalkeun anu awona oge atur nuhun kanu parantos subscribe-na permios.